mangsa barudak kelas 8 hatos lalebet ka kelas saatos pembiasaan di lapang. Harita teh keur pelajaranna ambu. Satengah jam pelajaran harita aya beja ti guru BK. Assalamualaikum, laras di sareng kelas 8H. Oh iya, ibu dititipan sahur ku ambu saurna teu tiasa ngajar sareng ibu dititipan tugas kerjakeun pancen 7 sareng 8. Hatur nuhun. Wawan anu liur loba pikiran ditambah ngerjakeun tugas indit ka WC. Tapi pas di WC kadon menangkeun ide anu bakal nyilakakeun manehna keneh. Terus ka Safia ngajakeun tugas teh Bang Kacayu. Tapi heula aku mun ieu hiji deui. Oh nyangga satu. Nah, demi si Wawan. Ada izin kacai. Nah, kalau pas kantin nu cantikana. Gus, hari Selawan udah sama anak tadi asup balik-balik dari. Oh, nya ieu teh ku abdi disusulan kacai. Jika nama ke kantin, Namanya udah tadi mobile bener. teuing atuh, hayu Bang Teana. Ayo atuh orang sekalian ke masjid. Hayu atuh. Sedangkan wawan anu geus lolos di satpam sakola peda ngabohong bade indit ka warung anu deket Bumi Napira. Bade ka mana? Ada masak kopi Pak di ruang guru. Oh nyasap ke mami. Siap. Iya sudah mana habis dari Wan. Kenapa jadi yuk? Atau ini mana tadi di kelas mah? Oh tadi di aku. Lalu satu sekolahnya. Sauihna wawan di warung. Assalamualaikum. Di mana wae atuh jang wae kieu ka kala balik si mama jadi si bapak eueuh teh kagak begitu. Si karunya antara lanjut teh. Lanjut teh capek, beres imah, nyangan duit. Bandeng Mas. Isukna lanceuk wawan teh dipanggil ka sakola. Tapi da teu aya nu apal bahwa si wawan teh mabal tuluy ngaroko di warung. Ayo sareng sahana wawan. Sareng tetehna wawan Bu. Oh, ayo mama sareng bapana ka mana? Jadi kieu Bu, santos bapak sareng mamat aya teh, wawan teh jadi baong, jadi mun ameng teh sok uih peuting wae. Oh, pantesan ibu teh aya beja ti guru-guru sareng di kesiswaan saurna. Wawan teh tara ngerjakeun tugas sareng eta katangkap CCTV nuju mabal. Maju. Ih, maju. Assalamualaikum. Gimana wae atuh? Teu gitu gitu. Sareng tetehna wawan.
Ini si Wawan. Nah, habis itu. Gue saya uang percaya mau pengampunan kita ya. Sok kagok iri hiji deui. Orang buat yoga